Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu sadaya, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Dedemit Curug Sanghyang karangan Ki Leuksa. Urang teraskeun hanca anu katunda waktos dinten kamari. Aya kiduna eta si Suhinda. Dasar si bangsat, dasar licik, goblok deh. Keun wae Rusman. Ku kitu ge maranena teh geus kasiksa. Sabab moal manggih katentreman hirup. Komo bari abur-aburan kalembur batur mah. Nah samalukna ngeunah kitu. Da sangsara abur-aburan bari mawa dosa mah. Moal tenang, kumaha oge moal. Disangganya si Gejul. Kabur sagala duh, otak ngahesekeun ka sararea ieu mah ieu. Oh, teu naon-naon janda geus we ayeuna mah bararik. Nam geura reureuh ka itu geus penting ieu teh. Jeung tang tu maraneh teh capek. Ku aki ge tunu ieu teh. Kulam we di dieu atuh Bapak. Wah, misi ngaganggu kanu capek. Keun bae rek balik aki mah iting. Jeung sok hayang sase deui. Toleng, geura reureuh kadinya. Angaki. Bral marurang sarerea rada ngageremet. Milu amek ka Suhinda jeung ka si Masnan. Kabeh ge teu nyangka geuning Suhinta teh curika deleka jail kaniaya tapi katega nyelakakeun ka si Toleng. Ayeuna karasaeun heurin usik hese lumampah teu betah cicing diina. Ari si Toleng terus kacai geus babersih tuluy disalin. Samulangna batur teh terus ngariung di tengah imah bari barang dahar. Biiting getihan deui ayeuna mah katara bunga nenyo anakna salamet teh. Sase ayeuna mah teh hayang nanya ka hideep. Naon sababna betepi ka kieu? Nah boga dosa naon maneh teh ka si Masnan, Toleng? Atuh nyaho mak? Nu puguh mah si Masnan jeung bapana teh sarua, daleka culika hianat, lain pibarayaeun eta mah. Kade hidupna ieu ulah sok kitu ka batur. Mah uing mah tara bika ngewek ka jelema nu teu boga pasal. Tapi asana ari ka si Masnan mah duh, uing teh kudu balitungan yeuh. Sabab teu kaasup banyol ieu mah panjang urusanana mah. Bahaya mun diantep teh bisi ka batur kitu deh, ngeuneunaheun. Nya alusna mah yeuh. Ari cek emak kitu oge nya ieu Toleng. Ulah dipapanyangkeun ujang ieu. Nu geus mah geus we da hidupna ge geus salamet ieu ayeuna mah. Nya Toleng. Bapak mah dosa urang teh atuh Pak. Nah make dosa. Mun uing cicing, uing dosa. Sabab si Masnan jeung bapana teh bakal terus ngagalaksak, bakal jadi bangsat gerot kena teh. Maranehna moal betah cicing di imah. Sieun ku bapa, sieun ku uing. Tak kulantaran kitu supaya maranehna teu jadi bangsat. Urang podaran we. Isna kamana wae omongan teh. Ulah aja. Ulah boga pikiran kitu. Ye. Soal amek jeung keheul mah bapa ge boga, tapi ari niat maehan mah henteu. Teu pisan-pisan. Nu kudu dipaehan teh lain jelemana, tapi kalakuan jahat mah. Ari kalakuan jahat geus ngahiji jeung jenisna. Kumaha maehanana? Nya kapaksa bae paehan jeung bungkeulekanana, Pak. Kagok. Salah pisan. Mun hidup boga pikiran kitu teh, kade ulah kamalinaan. Mun bisa masih Masnan jeung Suhinta teh elingan. Bejaan kumaneh. Yen kalakuan kitu teh salah. Nya lamun teu beunang dipepelingan mah kumaha benerna we.
Naon toleng? Cek batur Pak. Bapak teh cenah urut jaga baya, jago penca, pinter silat, sarta loba pengalaman dina newak garong. Tapi nah ka uing teu daek kawarah. Uing dah yang diajar penca Pak. Keur naon toleng? Da moal aya gunana. Ulah ujang, ulah. Ari Bapak. Hah. Make jeung moal aya gunana sagala. Pan keur ngabela diri Pak. Keur ngajaga awak. Bisi aya anu ngaganggu kawas kamari ieu. Pan ari uing bisa silat mah dilawan meureun. Kiat. Pan hebat meureun Pak. Ieu jang. Diajar silat atawa penca memang hade. Datek itu ge eta mah budaya warisan leluhur urang, budaya urang. Mun teu dimumule ku urang rek usaha. Tapi da niat maneh mah beda deui. Diajar silat teh lain keur ngamumule budaya tapi rek malas pati kasih masnan. Tah ieu anu teu meunang teh. Itu kaharti meureun. Mitra dangu, si Toleng ngahulang manehna rumasa boga niat kitu dina hatena. Da memang nya dina hate leutikna mah geus boga tekad. Rek mulangkeun ka nyeri kasih masnan nu geus ngajailan ka manehna. Da cacak lamun teu katulungan ku Ki Jalak Roncenak mah boa kumaha nasib si Toleng teh parang siang ayeuna ge ngan karijeunatna. Mata kacida keheureunaana kasih masnan teh. Kalang ngaulang Toleng. Kaharti omongan bapak teh atawa henteu? Harti Pak. Tapi mun kaayaan uing kieu bae, di mana engke aya nu jahil deui teh nya cilaka deui wae meureun. Nyari bapak tega mah ka uing. Nyejeun teuing. Kumaha tadi kitu? Bapakna ieu. Eming kitu teh cek pikiran si Ujang mah. Geus lah, tong loka mikiran nu kitu. Toleng. Maneh teh capek keneh. Mending gegera sare kadinya lantaran maneh teh sabaraha peuting aya dina sedong. Puyuhan teu kabulusan oge barang peuting sisi leuwih. Mitra dangu asa dibere jalan asa mobok manggih gorowong di ditak kitu teh mani atoheun. Jung nangtung blus ka kamarna, kasampak teh di kamar mani raresik. Bararesih goledag reupeurem. Tapi da teu daek sare pikiran kumalayang bae. Inget karena naon-naon nu geus kajadian basa keur babarengan jeung Ki Jalak Roncenak. Kadenge keneh karasa keneh asa bieu teh. Gudi blag si Toleng Malik blak nang karak. Bluk nang kuban beu teu geunah sare dina kasur teh. Asa geunah keneh dina tonggong oray. Asa empuk, asa nikmat, asa haneut. Tungtungna korejat hudang deui nangkeup tuur dina ranjang. Ngahulang miraga meneng ngalamun ngumbar sawangan. Cag urang tuna. Urang malikan ka tukang. Nyaritakeun lalakon anu geus lila ka tunda. Aya lian iwati si Jalil anu kabur jiga kasurupan. Lumpat kawas aya anu mawa. Kaayaan Jalil mangsa harita estu matak pikawatireun. Awakna begang rang kebong beungeutna ruksak. Kulitna ledeh cayan. Beurihna geus taya bandingna gara-gara dibura ku peurah Ki Jalak Roncenak teh. Ngan aneh nu ruksak teh beungeut wungkul. Harita teh si Jalil ngabecir lumpat teu nolih kana naon-naon. Pikiranana jiga teu waras cacak mun waras mada moal kuateun kitu atuh. Lumpat teh tina awahing ku soak teu beda jeung nu sasar tina kaliwatan ti nyeri. Nu kadenge ku si Jalil taya deui iwati sora oray nu kakakokok matak maruringkak bulu-bulu. Manehna lumpat teu sidikna notog-notogkeun maneh. Sora maurwi nu harita jojorowokan teu kadengeun. Kalah asa ngaguru pikasieun. Nu akhirna Jalil teh lumpat tambah gancang beuki tarik. Tolong. Jalil gogorowokan bari lumpat. Jelang-jelang leluncatan teu aya kapaur. Gorobas kanu barala. Lug labuh tapi kanyeri mah henteu dirasa.
Terus si Jalil lumpat bari kegorowokan menta tulung. Kesirikna apeng-apengan. Tolong atuh, tolong. Itu keayaan Jalil mangsa harita. Gancangna carita Jalil nulumpat teh geus tepi kaleuweung. Manehna ngasruk kanu bala saseleket kana tetangkalan anu rajeg. Ngalengkahan areuy nu pajejeut. Kaayaan poek mongkleng buta rajin. Muka denge teu aya deui iwati sora-sora sasatoan leuweung. Kayaning cari cangkas babence ungkut-ungkut jeung sosoer. Renghap Jalil narik napas jero. Sungutna calangap teu soraan. Mata na buringas kesang ngucur tonggongna mani baseuh. Jalil teu inget teuing aya di mana. Nganu karasa kacida sieuna sakur sora nu kadenge teh sada oray bae. Aduh, oray kurang ajar atuh. Nah kabina-bina teuing ka aing teh ngan ngabeurik bae atuh. Awas ya kurang ajar atuh. Cek si Jalil Bari terus lempang deui. Saseleket kanu hese ngurusuk kanu bala sakapeung dodongkoan. Keur kitu cungungung sada anjing babaung seor-seor soradang daunan katebak angin. Disusul ku sora nu ngaguruh mata keung. Jalil ngarenya grewas reg manehna eureun heula. Cudag cideg jiga anu sieun. Aya naon ieu atuh nabet kaneng teuing naon eta oray atuh. Jalil pelecet lumpat deui. Geduk sukuna ti tayong juralit ru labuh. Tapi teu dirasa korejat hudang deui, pelecet lumpat deui. Kitu jeung kitu sababaraha kali. Tidagor mah tidagor geus teu puguh hitunganana. Labuh geus sababaraha kali. Dengar tangkal ge aya kana sawida kalina. Akhirna joga anyog ka hiji tempat anu hieum caneom. Poek teu aya anu katenyo. Jalil geus teu bisa maju. Ngalang-alengkah kudu bae aya nu kadupak. Da puguh di tengah leuweung gerotan. Tungtungna reg Jalil teh eureun ngalungsar bari ngahegak beakeun napas. Cakakak aya anu seuri. Sora nini-nini. Seurina mata kukurayeun. Mata keung jeung geeuman. Cenah sorana tarik ngandung aweuhan kawas anu minuhan alas. Gebeg si Jalil teh ngarenyag deui. Panonna buncelik sungutna calangap reuwas ngadenge anu seuri teh. Saha eta tuh saha atuh. Cek Jalil jojorowokan jiga nu mabok awakna ngadeg-deg gesangna ngucur. Ari beungeutna karasa panas mani nyanyautan. Teu aya anu nemalan malah nu seuri ge ngadadak jempe. Jalil ngahep-hep manehna jadi keung. Sieun aya anu ngaguna sika ka manehna. Kacape mimiti karasa kitu deui ka nyeri. Asana teh mani rata sakujur badan. Keur kitu seot aya nu nyamer ka Jalil hiuk cebet. Kurepak Jalil ngagoler. Les teu inget di bumi alam. Kanyeri leungit kacape sirna teu inget kana dirina sorangan. Jep kaayaan simpe jiga anu keuna ku tenung. Euleut sawatara waktu nah sorana ting saleor ngandung aweuhan. Jep jempe deui. Lila korosak sadadang daunan kadupak. Belesat aya anu lumpat gancang lir kilat. Gancangna carita Jalil anu tadi teu eling ayeuna ngadadak lilir. Bray beunta anabreh caang ngebrak. Hawana seger korejat Jalil hudang. Luak liuk nitenan kaayaan didinya. Gebeg Jalil ngarenyag rai bulu punukna muringkak. Asa keung jeung geeuman lantaran kenca katuhueun tangkal kai golonongan. Di entepan make janela luhur, caang ngebrak cahaya panon poe nyorot ka jero. Pikiran Jalil geus waras deui. Ayeuna mah bisa ngararasakeun ka nyeri dina beungeutna. Jeung awak mani asa pasiksak suku pareurih balas ti kakarait di leuweung. Aing teh aya di mana atuh? Nah ieu jiga di jero tanyara. Ieu teh imah atawa naon? Kai mani golonongan atuh.
Cek Jalil bari anger luat lieu. Red kana pangsarean bijieuna tina kai golondongan. Dipapas diratakeun bijireunana aya keni tina taneuh. Teu nyangeun aya lodong nangeuh. Aya lodong aduh. Jalil ngahuleng. Manehna nginget-nginget pangalaman nu geus kajadian. Breh ka sawang da manehna teh aya di imahna. Ditungguan ku Ma Urwi inget deui ayeuna mah manehna teh gering gara-gara dibura ku peurah Ki Jalak Roncenak teh ya. Tapi nah ayeuna bet aya di dieu. Imah manehna mah bilikna ge tina awi, dihanapna ku palupuh, sare dina kasur make anggal kawas biasa. Tapi nah ayeuna bet jadi kieu. Jalil asa dina pangimpian. Atuh gero Jalil teh ngagorowok bedas. Aduh, Tapi jempling eueuh nu nemalan. Jalil beuki reuwas manehna kaget kabina-bina. Sabab tempatna bet beda jeung ti iseun eueuh sora hayam-hayam acan. Gero deui cara tadi mak-makan. Sanggeus sababaraha kali gogorowokan, arket sada panto muka gebeg. Si Jalil ngarenjag ret kana panto anabre aya nu nangtung di lawang. Hiji nini bongkok begang menirengkung. Bukna bodas camut-mut kawas kapas. Paromana pikasieun halisna cokrom. Pipina kemong. Ari irung rada demes. Gado ngagayot huntuna rangeteng. Kari dua kenca katuhu hejiga sihung. Nyekal iteuk nu dijieun tina dahan kai. Nu dipicin kulitna manigis lecir. geuning geus nyaring jaluk. Jangan gegeran kama. Dia mau mah aya gini. Mitra dangu, si Jalil ngarenyag, panona colohok bengong kaget nenyon ini nurupana pikasieun. Bajuna rawing, sampingna rabet, malah bujalna temong dosol, kulit beteungna katara pewot ngariut. Nini teh ngadeukeutan ka Jalil, kadenge sora iteukna getrak-getruk, namahan keung jeung sieun. Rageureun gigireun Jalil. Nyeh seuri nemongkeun gugusi nu ompong. Kayak ngadeg-deg jaluk. Lain hijab teh nyalukan kanini. Ulah sieun. An hidap teh ditulungan ku nini. Mun jadi bawa ku nini ka jelema, moal geus pae dihakan mau. Ulang si Jalil ngahulang tarangna katara kerung. Nah make mamawa ka mau. Da cek larasaan Jalil mah ka imahna tara aya maung. Mun ku orai mah nya ansieun sabab aya Ki Jalak Roncenak. Tapi nah sini bet ngomong kitu. Jalil teu ngartieun da cek larasaanna mah anger we manehna teh aya di imah indungna di lemur dungus. Tetela basa lumpat mah manehna teh teu eling. Saha ngaran maneh teh jaluk? Saha? Sini nih gek biuk gigireun Jalil ngideuketan ngised ngajauhan. Bari jeung rada ngadeg-deg ti korona elok-elokan. Ulah sieun, pan hidup kaya di imah nini. Hidup teh geus 5 poe teh ring-ring. Ku nini ditungguan. Da bisi pae. Ari pek teh geuning hirup keneh. Sok ulah sieun ngomong ka nini. Jalil beuki reuwasin. Ti mimiti iraha manehna aya di dinya. Dan rasaan mah keur ngagoler di imah ditungguan ku indungna. Tapi nah ayeuna bet kieu. Batan ngomong makalah beuki sieun. Tedaikeun ngucap. Sini nih jadi amekeun. Hibil itu kena dijungjungkeun. Panona pun cerik jigarek bijila kabeh.
Babanyit. Ucut bulong siya. Tebenang dipikanya siya. Ayo ngomong. Lamun teu ngomong ditakol ku aing mah sia eta nanya. Saha ngaran maneh? Saha? Kebeg deui Jalil teh ngarenyag. Sieun dikitukeun mah nya kapaksa nemalan beri jeung ngadeg-deg oge. Ampun aduh ini ngaran uing Jalil aduh. Ngomong na dituntut make jeung atuh. Ngomong geuning ayeuna mah. Jalil ngaran maneh teh nya. Kunaon maneh make lumpatan ka leuweung? Kunaon? Si Nini nanya deui bari mencrong. Atuh ngahulang Jalil teh datur masa lumpat ka leuweung. Sabab manehna mah keur gering. Nu inget mah boro-boro lumpat ka leuweung. Turun ti imah ge teu kaduga. Jawab sia, bisa ditakol eta nana sia ku itu. Ampun atuh Nini, da kuring mah teu kungsi lumpat ka leuweung atuh. Kuring mah keur gering atuh. Gering nanyaon. Cek saha gering, cek saha. Benar Nini, kuring mah gering atuh. Kunya ini dihampura. Jika namanya mah teu waras. Jika ini teu sadar kana kayaan diri maneh pribadi. Tek ayeuna inget-inget make ngomong kan ini. Mun teu daek ngomong ditakol sia eta nana. Ajawa dikulub sia eta nana. Yung Nini teh aneh teh nangtung. Beos ninggalkeun Jalil. Brug panto ditutupkeun. Renghap Jalil narik napas jero terus ngahuleng mikiran dirina. Aneh nah bet ngalaman kitu aya di mana manehna teh nu saanyana. Jeung deui nah iraha los-los ka leuweung. Padalila ngahuleng jeung kacida sieuna. Si Nini teh kolot-kolot ge galak rupana pikasieun. Kunyang Jalil hudang diuk nang ketuur bari ngumpulkeun ingetan. Breh kacipta deui kaayaan di lemur. Malah kagambar deui basa manehna disebrot ku peurah oray. Inget keneh pada mayang ka imah pada nulungan. Ari ayeuna bet aya di saung aneh nu bogana aneh deui. Lawan aneh atuh aing kudu nurut kana kahayangna atuh. Lamun teu nurut aing bakal cilaka jeung moal nyaho kana kaayaan di dieu atuh. Kitu cek garenengna Jalil. Teu kungsi lila gerut panto muka deui blus. Nini peot teh datang deui. Mending ngomong atawa mending di kulub sia. Ampun Nini, kuring hayang hirup. Mung di kulub aduh, da lain kui polen aduh. Sok sia, ngomong sia. Naon kudu diomongkeun ku kuring atuh. Wanya kudu hayo wae. Pan pertanyaan kami loba anu can dijawab. Sok ngomong. Pe aku kami wae nu kudu ngomong. Ngomong teh capek dulu. Saha ngaran? Di mana asal? Naon sababna losos ka leuweung ieu? Nah maneh teh nyaho? Ieu teh leuweung gegehan kami. Kieu Nini. Ngaran kuring teh Jalil. Asal ti lemur rungus kuring teh keur gering kan daek madut daek madut teh rumah asup ka leuweung atuh. Darasaan teh sare di imah ditungguan ku emak atuh. Tah kitu atuh. Dari masa ka leuweung aneh pisan. Pananeh teh ku kami kapanggih di tengah leuweung ngajoprak teh usik-usik. Punggu kuring oge Heran atuh. nah aya di mana jeung Kumaha ieu teh? Penampilanan
mual ka di bejaan. Kami mengga katerangan heula. Kau nyaun banget maneh tepi kaki tuh. Iya teh di buraku orai edan atuh. Kuring teh boga musuh. Mangrupa orai gede anu jahat atuh ngan aneh ngababeri kena teh ka kuring bae. Kanu sejen mah henteu atuh. Malah tepi ka impi-impi dina impian teh kuring dibaberi ku manehna. Lumpat ka mana wae oge manehna teh aya bae atuh. Cik kuring teh tulungan atuh ini. Ieu beungeut nyeri panas ateulna nyautan jeung asa kayuman atuh. Mitra, ini teh ungut-ungutan. Ayeuna mah rada ngartieun. Naon sababna pangna si Jalil tepi ka kitu. Ada lila, colohok ni tenan beungeut Jalil anu ruksak ti kagilain. Maneh kudu nyaho. Ayeuna teh maneh aya di tengah leuweung luang liwung. Jauh ka lemuelangan ka desa. Di dieu teh aya deui anu kawasa. Aya deui iwati kami salangan. Moyo-moyo manusia judik setan siluman jeung sasatran kabeh jaluk ka kami. 5 poin nu kaliwat. Kami manggi maneh jajaritan di tengah leuweung. Lulumpatan dina kaayaan poek yang penting yaku kami disampeurkeun. Tapi maneh kalah kapaehan dibawa ka dieu ku kami. Tapi ka ayeuna tah kitu Jalil. Ari ngaran ini saha atuh? Ngaran kami. Nini Kucir. Nini Kucir atuh. Jalil bisa seuri ayeuna mah. Panonna melong ka Nini Kucir. Jalil, kami sanggup nyagerkeun beungeut maneh anu diih. Tapi beungeut maneh bakal luksak salilana. Kulitna bakal kusut pakojot. Digase saseuneu. Ngan dijamin moal nyeri kami nyawa eta teh keuna ku peurah teh. Naon atuh Nini? Sok atuh geura cageurkeun kuring ka Cidatu mari mana ka dini atuh. Mun Nini daek ngubaran atuh. Jalil ka Cidabungaheuna sabab manehna kaluman hayang geura cager. Maneh kudu daek nyumponan syaratna. Naon syaratna atuh Nini? Naon syaratna sok geura bejakeun atuh. Maneh kudu talu ka kami. Kudu taat jeung satia. Teu meunang mumpang kana sakabeh parentah kami. Mun kumaha ni mumpang kasakit maneh bakal leuwih parna 2 kali lipat. Sanggup maneh? Sanggup atuh Nini. Jeung kuring rek satiakan ini atuh. Saksi ya. Mun Jalil rasakeun wawalesna sia Jalil. Kuring moal Jalil. Asal kuring dibere ilmu kasakten atuh. Sabab kuring teh loba musuh, loba anu ngewaeun ka kuring atuh. Cek Jalil menibungaheun asa mobok manggih gorowong. Tak kitu kayang kami ge. Bisi maneh teh nyaho kami teh geus lila nungguan manusia anu cara maneh. Sabab kami teh butuh ku bantuan maneh. Kami teh geus heubeul hayang tepung jeung kabogoh anu geus lila teu diteang. Naon ini baru Nini teh boga kabogoh atuh. Nya boga deh. Tapi ku kami mah hek dipodaran bongan manehna Jalil janji hianat ka kami nganyeri kena kana goreng patut ayeuna geus nincak kana mangsana kami rek balitungan jeung manehna. Saha kabogoh ini atuh siapa perusahaan moal dibejakeun ayeuna bahaya. Ayeuna mah maneh kudu cager heula. Hiap tutulkeun kami. Mangga atuh Nini. Mitra kaum dangu orejat si Jalil teh hudang terus nuturkeun ka Nini Kucir kaluar di kamarna. Barang breh si Jalil meni colohok. Neo kaluar rada ngajenghok
sabab tenyalahan di luar teh leuweung hideung tangkal kaina ge jaranggung gede ting balegbeg nunjuk ka langit ngan sabudeureun saung mah aya palataran saeutik saya panon poe bisa keneh tembus sarta poyan kaburuan sedengkeun sakulilingeunana mah tangkal kai ting balegbeg. Iya mulia kami mah Jalil. Tuh, jadi tu aja cai nyusu. Maneh kudu si beungeut di dinya. Mun geus si beungeut tutulkeun kami ka ditu. Cek Nini Kucir nunjuk ka hiji tempat kapal batang tangkal kiara anu ngarunggun. Mangga atuh ini. Jalil nurut manehna leumpang kanu dituduhkeun ku Nini Kucir. Barang goknyaan we aya pancuran leutik. Cai na ngagolontor herang mani ngagenyas. Memeh si beungeut teh Jalil ngahulang heula. Manehna rada keueung bisi beungeutna nyeri sabab disaprak gering can kungsi ngameu cai da puguh beungeutna ledeh kulitna caroplok. Aduh, mah yeuh, tapi aing teh hayang cager atuh. Jeung teuing nyeri meusan mah sugan we jadi ubartikeun aing atuh. Katayak Jalil ngadeuketan pancuran red kana cai jajantungna jadi ratug tapi lila-lila mah nekat brus si beungeut celetot beungeutna nyeri meni asa dicocokan ku jara. Ayo Cenah bari cengkat lalaunan ka nyeri asa nyelek kana angen sakujur awak karasana mani lungse kudu bruk labuh deku sirah asa berat bumi alam asa tibalik galeong bru labuh nyuuh keuna pisan kana cai anu ngocor celetot karasa deui nyeri. aduh Cenah bari pabangkeungan Jalil kacida nyerieunana lantaran beungeut nu ledeh kacayan cai nu tiis pohara. Jalil cengkat deui awakna asa leuleus gek biuk awakna ngadeg-deg. Tapi aneh lila-lila mah rasa nyeri teh leungit nu akhirna Jalil ngarasa teger deui jung nangtung digle leumpang bari ngararasakeun beungeut anu rada peurih. tapi rada rarap ayeuna mah. Sugan nyaan mata cager atuh. Aduh, ampun nyeri nama ni asa kabinaria atuh. Hayang 2 kali atuh. Jalil terus lempang. Kaayaan beungeutna matak sieun. Boleh gera beureum temong dagingna. Kulit nama beak ledeh baseuh ngabuciai dikarujiteun. Untung ti digembrong laleur oge. Jalil lempang lalaunan muru ka hiji tempat nu dituduhkeun ku Nini Kucir. Tegung silila joga anyog regeureun bari alak hilik. Kasampak teh Nini Kucir keur biuk dina akar kiara nyang hareupan batu namprak keur ngarieus sedang daunan teuing daunan naon da teu kanyahoan ngalana nyaho-nyaho teh geus lembut kari ngabalurkeun. Kenaon gagawakan kawas. Ayo kayang nyusu. Aduh, ini cai teh nyeri atuh. Balagug, cai mah teh nyeri mah mabangok sia atuh. Akhirnya banget kuring nyeri kacayan teh. Nya kitu atuh Nini. Nah, atuh ayeuna teu ceurik. Cek Nini Kucir bari terus ngarius diubareun. Pada rarep ayeuna mah. Malah mah mani asa tiis atuh. Dek biuk na akar anu melong kana ubar anu keur dirieus ku si Nini. Cicing dagohan kok kami rek diubaran ya mah komo leuwih nyeri tapi mun teu kuat rek wae raja nek kejeritan oge asal balur ulah tapi kacoplok. Rek maksakeun wae atuh Nini. Mitra sanggeus rengseng ngarieus ubarna harita keneh eta dangdaunan anu meunang ngarieus teh dibalurkeun kana beungeut Jalil. Barang plok mah teu kunaon-naon teu karasa peurih atawa ateul.
tapi barang geus rata kabeh celetot mimiti ting jeletot kawas anu nyarocoan. Jalil nahan ka nyeri sabisa-bisa hayang ulah ngacerit, tapi beuki lila tambah nyerinya nyautan ting jeletot malah asa seueul, asa nyelek kana angen, koceak ngoceak terus ceceritan berijeng papalanggingan Jalil teh aduh-aduhan. Jalil tapi kacalawak bakatku nyeri, tapi sabisa-bisa hayang ulah ngusap ubar anu aya dina beungeutna, bisi balurna marurag atawa coplok. Nini Kucir melong bari nyerenge hayang nguji ka calon muridna nah kuateun atawa moal. Tetela Jalil teh teu kuat, awakna ngadadak leuleus kawan tulila teu barang dahar, kulahek golepak kapaehan ngajahjer dina sela-sela akara kiara. Nini Kucir nyerenge teu kaget teu sing tenang we jigana teh. Heula kadinya mending teu eling ngalah teh cager yang ngalah teh nyeri ari teu eling mah. Sokes aya eta mani gede tanana. Kami rek bayang siar heula. Cek Nini Kucir bari terus cengkat lalaunan. Tol notolkeun inung sukuna. Pesat lumpat tarik korosak ngadupak dangdaunan. Sakilat oge geus ngiles teuing ka mana. Gerakan Nini Kucir kawas setan gancang naker. Saditinggalkeun anakku Nini Kucir kaayaan di eta tempat kacida pisan geumanana. Sato leuweung disarada patemalan jeung baturna ungkut-ungkut jeung nu sejenna Reang patarik-tarik jeung Neng Nong. Sager hanya akal kabujeng Neng Nong palawargi sikap leuwih ka diheula kangge dinten ayeuna insyaallah enjing urang teraskeun deui. Hapunten samudaya kelepatan timang barna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.